Sayang, ya. Kira-kira bisa mual ya nya. Isi aya PSBB baru dak teh mah. Kudu nyari informasi ya. Bisa abah henteu aya yang balik. Mobil aya eueuhna ya. Mana jauh. Aing mah ya mikiran isi mobil eueuh. Balik henteu. Cicing di dia aing teu boga duit ya. Mana si emot geus balik teh heula. Assalamualaikum. Bah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kira dia balik nak. Keur kemari, Bah. Ah, Kemari. Samsuri. Ieu torek tiba heula. Jadi Samsuri dia balik. Kemari, Bah. Diraha. Kemari. Ah. Oh, kamari. Heeh. Aju kumaha dia cager. Cager awak mah, Bah. Heeh. Ada Abah cager. Ah, Abah cager. kumaha? Abah cager. Cager awak mah cager. Ngan aing mikiran ya, Kim. Aing hayang balik ya. Ngecek batur cenah sok aya PSBB. Naon eta PSBB kitu, Kim? Iya, Bah. PSBB eta penting sahur, berang buka. Atuh mantap eta mah. Diantarkeun ku pamarentah. Ai, saha nu diantar ku pamarentah, Bah? Atuh pan dia tadi ngomong ge PSBB eta cenah anu pulang kampung diantarkeun ku pamarentah. Hebat amat pamarentah. Di mana sih pamarentah menang duitna? Torek tiba heula ya. Atuh aing mah tiba toge kasep. Bah, Hmm. itu nusa kades rapih itu talina lah. Oh, eta nu abah. Artina mah abah nak pulang kampung. Jam mudik mah dicarek ku pamarentah. Non bedana mudik jeung pulang kampung, Bah, eta keneh-keneh bae. Dong pajus jeung puak, Bah, beda aran doang. Atuh dong kotok lonjong. Indah, ka mana ngobrol. Kem, Naon? kira-kira ya mobil ti malingping ayo eueuh nu ka Cirebon. Lain, Bah. Cirebon mana heula ya? Jawa Barat apa Jalur Panggirang? Tah, eta nu jalur Panggirang. Atau kuburan ka mah, Bah? Atuh eta. Berarti apa napaehnya, Abah? Dia ngalunjak karena kena pae kakak. Atuh nak balik, aing nak balik ka Cirebon. Tuh, Cirebon kan luas, Bah. Cirebon, Jawa Barat, Kuningan. Aya, Bah, ti Malingping langsung Cirebon. Naikna jam 3 subuh. Nu naraekna kuntilanak kabeh. Gak ada list ente. Masya Allah, biang, Bah. Lain bae. Cocok. Balik abah mun kitu mah. Cocok bae nu torek nu sadar. Hampura abahnya bisi boga dosa. Oh, bener, Bah. Abah nak balik heula ya. Cirebon. Eta mah abah nak paksa balik nya. Mulai pamit teh lah, nak nyiarkeun ojek lah nya. Sama terkuasa dia ke dapur bae. Wah, abah kana mah hayu, Bah. Ah, Nya, Bah. ayo. Hei, daripada nganggur mah mending anterin bajar kumaha kedeung. Anterin ke mana? Cirebon. Dan lu bener baik kak. Geus geura beh tangkeun heula bae ceng itu. Ya, ambil ke geran yuk. Ya. Oh. Assalamualaikum. Bah. Ngaji Bah. telok. Nah. Abah nak mana? Ah, Abah nak mana? saha? Abah jarkum nak mana? Kunaon si sakum? Abah nak mana ayo? Sok adenge. Abah reka mana abah? Oh, aing nangguan ojek.
nak balik aing ke Cirebon. Hayo ya jeung kula. Nak anterkeun dia. Kaparapatan bae jauh ke Cirebon mah. Teu boga ongkos aing mah. Aing bae ulah mikiran. Tapi aing teu boga duitna le jeung mayar dia. Kumaha? Geus bah, ulah mikiran ongkos jeung kula mah. Yang penting mah Abah datang ayo. Ayo. Ayo naik bah. Oke. Gas. Dan. Naik. Gas. Turun gas mah. Kan lempang. Bukan apa-apa. Bah, aku bagi-bagi bah. Kumaha apa buat na ya? Ah, Banyak kan kadinya. Adi tah. mana? Ya aki torek pasti. Jeng. Naon? Naon? Kardus abah katinggalon. Kardus. Heeh, Di mana? di mah. Waduh, yang jauh bah. Boleh ada kudu dicokot deui. Kumaha ieu mah? Bah, atuh kumaha jeung jauh ieu? Wayahna bae ceng cokotkeun. Ya abah yuk, ke mana yuk? Cagur. Alhamdulillah. Ke mana? Abah nak balik ke Cirebon. Oh. Kardus abah katinggalon ku si Jali. Bisa ente bang Di mana nyokotkeun. kardusna? Di mah di hareup. Jadi tuh. Ah. Oke nya. Gua balik tangguhan di parapatannya. Siap. Wah, Ah. datangnya. Jadi anterin jadi tuh. Ah. Ya, kita amben bareng goler. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Jalan. Iya dong nama kardusna. Jangan hiji kardusna lain loba. Iya dong nama salah. Bah, kebal amat ya nu nyokot kardus. Kemana gitu? Nu nyokot kardus kebal amat ya. Dinya ahoy ya. Coba mending susul dia ka ditu. Aing nangguhan di dia. Atuh tadi bae ke kula dicokot. Kula nita barudak. Ada. Tunggu di sekedengnya. Kula nyusul. Saya tak Ciberemnya, tapi doang nama Jawara ke samping-samping nama tadi gue ada bungkusan aja. Yang mana dia? Ada. Ada gancangan. Enak bah, Dia nak ke mana? doang na peci-peci nama berem gitu jok dong nelmunam. Dia nak ke mana? Lamun mangge nu mau kardus. Tak gegeraunnya. Aing nih teh omong. Oh bah, tapi lamun pagihnya, bisa janji. Tapi yang terjelema asa aset tanah pipina soal naya tompelan katanya. Iya si Aki ngegawekeun bae kayak sertorek seta. Kak, mau naon eta? Atuh pogo kak kadeuleun aing mau naon yo. Wih, atuh selo kak, atuh lamun nyaho mah orangnya mau nanya. Weh, selau kak, meni balik ngegas gitu aneh ngomongnya. Lain nih ngomong-ngomong nek nganterkeun ieu urang. Nu abah jarkom pohoan yo. Gegeran urangnya. Ayo. Kek. Naon deui yo? Heh, badeng eta nu kepengen ku aing tadi di ditu. Panggih di mana kak? Kuku di ditu tadi nitip omong ka aing doang nama eta meureun. Oh burungnya. Ayo, burung. Ayo. Bah, iya lain kardusna. Aduh. Mana nu nganterkeun tadi? Pokoknya yang dia ka ditu. Teka panggil yang dia nya. Atuh henteu bah pasti disan jalan meureun. Aduh. Apa aku aing kudu lempang maka parapatan. Geus tungguan bae di dieu ge ka dieu deui. Ah. Ari abah balik nek gawe naon di ditu di Cirebon. Nang bae. Atuh aing gen nek kawin make ge di bejaan ku aing namun aing nek kawin mah. Ih, aing ieu si abah kieu bae lah. Aing malah nek nanya kawin, Bah. Balik ke Cirebon nek naon? Atuh hayang mah jeung nu ngora. Mun bisa mah nu belasan tahun ning kawin.
Ini balaga amat yang kanu belasan tahun. Ane ini kita laku. Gua yang mananya gelene kawin. Mon, dengan antarkan abah yuk. Kemana? Apa? Ke Bangkalan. Ayo siap. Yang masih jadi, oh baik. Mas tangguhan di bebah ya. Ay jarkum ke mana ya? Tanungguan gue sa kedeng dia. Kemana jalan mana? Kak, ke mana? Lain mangino make peci beureum tadi. Paci berem, Oh. ke samping. Make Kolot. atuh kolot. Oh, di situ tadi mah tuh ngaluk ben nungguan. Di mana? Di situ. Ayo main antar kula ya. Ayo, ayo. Ayo, siap. Udah naik. Ulah es, bah. Ulah es. Gedeng nih kita datang tungguan baik. Aduh. Ay, si Abah. Tolong anak yang Mas. Mas. Aduh. Aduh. Mas. Aduh. Mun kuat nutup, bah. Nunutan, aing nunutan. Oh, pohara tanun yang mi angel ya. Ah. Amat leh ini kuat nungguan batur nungguan. Abah tanungguan sa kedeng. Hmm. Pula kan si bensin heula tadi, Bah. Kan jauh tak ka Cirebon. Boga duitnya ke 25.000 aing ya. Cukup mulai yang naik bisnya ya. Asa ini jelemah. Eh. Minang jadi dia. Ayo dia sah gitu. Ih, gimana dia atuh dudung babaturan dia teh dudung. Ai maksud dia naon kikian? Tengah arti aing mah. Wah, aneh ngabajar kum dalam air rahasia ya. Dia udah ada bohong. Aing alasan ke barudak aing bawa di dia eta aing jadi dukun. Iya aing ngaku-ngaku naik balik ke Cirebon supaya aing dibarengnya duit ke budak. Waduh, atuh berarti yang kudu mata capek ieu mun kicarana. Tenang, aya di aing tamat tenang. Oke, siap rahasia ku aing. Dia ulah lobo omongnya. Ha. Oh, mau lain. Ya, dia ngagoron aing ngaranna jarkumnya. Oh, siap. Ah. Bah, panduang wow eta ka eta. Perguruan jeung abah ngan manehna masalah jalan manehna maka girang abah maka hilir kan lauk maloba dihilir. Kaharti lamun kitu mah. Tapi ada curiga aing mah. Lain, Bah. Ari Abah ieu anak bari ka Cirebon ieu jauh. Ongkosna bogahan teu, Bah? Atuh pan tadi kene ku aing caritakeun aing boga duitna ge 25.000 ting cukup ting henteu. Lain burung urang karunya ieu ka Abah lah. Ah, Lumayan nih, Bahnya. aing ulah atuh ulah. Cukup ya datang ka ditu ya ka Ah, Cirebon. ulah. Ah, Oh, bah abeg boga rezeki ya setik mah ya. Lumayan mah jeung nambahan ongkos. Ya. ah, atuh nuhun. Sampai di beng anterkeun nya. Nuhun radenya. Ayo. Ya, Poho. ya. Ayo, Mang, ayo. Kayaknya Bahnya. Ayo. Ya deh, ulah pokok balik di ka didik kayaknya. Ah. Ayo Bahnya. Ais. Japu. Saan dia di sana. Dia udah ngomong. Aing kita menang duit aing. Atuh aing ada duitan mau ngomong. Bikin aing. Bisa nanaon aing. Bisa nanaon. Lumayan. Nuhun dia. Oh, mau aleng ya. Saya mau nanya aing balik ke Cirebon. Oh, Banyak. Lain yang mah. Nya narem. Curiga ka budak tadi ya? Kunaon? Yang baik dicek mah ya. Baik. Oh, Yo, nya doang asa kenal ka budak. oh, dong mau teh agen. Putar arah orang yuk. Mon, pan eueuh. Yo, linya kemana kan ya? Kardus nama aing. Ayo, bener. Coba. Sabut. Sabut ieu mah. Waduh. Aduh, Tipu ya orang ya. Wah,
Bener, cek tadi teh aku. Yuk, Ayo mulai dah. mau jauh ya. Jauh mau alat. Wah, nak kemana? Abah hendak balik lah ke Cirebon. Aceng adanya di dia nak. Beneran bah nak balik ke Cirebon? Nu adanya ceng. Ya nu ada di dia kalau ada. Ya. Oh, abah masih ketinggalan mobil. Aceng katunya nu ada. Aida dia nak kamaran ayo. Nah, Iya bajar, kum nek mana. Ngomong-ngomong ya berarti dukun bodohan sih hubelnya. Angkat ya. Angkat. maksudnya dia. Angkat ya. Lah yuk potong. Iya Nokia ya. Boleh sebut dukun lintuh penyakit matuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat BC yang ada di Banjarsari khususnya. Kami sebagai tim kreatif Jalur Panggilan Banjarsari Banten mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Jangan lupa ya like, share, dan tinggal komen di bawah yang belum subscribe dulu. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwa dukun itu penyakit matu cukup sampai di sini. Dan insya Allah habis lebaran nanti kita lanjut dengan ide-ide kreatif kami yang lainnya. Kami mohon doa dan dukungannya, dan kami ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami tim Kreatif Channel mengucapkan minal aidin wal faidin.